Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu mulai satya mikir istun mikasono kana dongeng-dongeng Sunda pidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta carios nyambung anu judulna Rawa Rontek. Mugia wae para wargi nuju di boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju aya di mancanagara aya dina kawilujengan aya dina panongton kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin sapapaosna kalian mugi anu dirugikan ku pribados sarawasna tiasa janten pang beberahmana tiasa janten hiburan atuh sasiereun sabeunyereunana manawi aya pulunganna kanggo sakur anu ngadangkeunana. Ieu anu disebut rawa rontek teh ngarupakeun ilmu kadugalan zaman buhun nya, zaman baheula di mana jalmi-jalmi anu dipilari teh zaman harita mah kawedukan, gagagahan benten sareng kahirupan di zaman ayeuna. Sadaya jalmi anu dipilari teh sadayana oge ayeuna mah kebeungharan, kadudukan. Janten ieu nu dicarioskeun ku simkuring mah memang harita zaman di negara urang oge rata-rata suseueurna di pilemburan mah kahirupan teh rata nya, teh anu beunghar teh anu miskin kitu kaayaanana. Masih teu acan aya dina kemajuan dah bumi-bumi oge masih paranggung. Ieu nyarioskeun kajantenan nyata nya di tahun 70-an. Janten ieu dicarioskeun dina ieu oge anu kamari sadayana mangrupikeun kajantenan nyata anu kaalaman ku nu nyeratna nya. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangkeun un awitu astuna masida mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Rawa Rontek bagian kelima karyana Andang SR Gayuda. Isuk keneh piluweungan rame ku sora-sora manuk cangkurileung rampak ngahariring kendang dingka eling
mapag serangenge anu karek tembong. Ibun anu tinggal rendang dina pucuk-pucuk daun, culuk celak tinggurilap harerang lir inten berlian. Angin leutik kumiliwir ngaguyahkeun anu masih keneh tibra. Wisnu kamandaka ngayong rejat lilir, laju gigisik sabarakali. Saterusna nguniang hudang, laju babatek da awakna karaseun pargel urut sare sapeuting dina luhureun batu. Sanggeus kumpul deui lelembutanana, Wisnu ngagajleng dina batu muru lemah. Maksudna mah rek ngadon mandi ka walungan anu teu jauh ti dinya. Tapi panonna ngadadak mancok ka palebah urut jurig awewe tadi peuting. Bet katempoeun aya anu kokolenyayan leutik, rupana koneng herang lir emas sinangling. Lah kadalah geuning aya nu kieu. Pandi dieu teh tadi peuting jurig awewe disampurnakeun. Nah bet ayeuna mangge nu kieu. Mun teu salah mah nu kieu teh ceuk bapak mah cenah Wesi Kuning. Wisnu gegerendengan sorangan, leungeunna ngaragamang nyokot barang anu ngagogoler. Gedena sagede nyere, panjangna satengah ramo. Teu salah deui anu dicokot ku Wisnu teh memang Wesi Kuning. Sanggeus ngampihan Wesi Kuning, laju Wisnu muru walungan ngadon mandi. Cai walungan ngagenclang herang, haseup ibun ngebul bodas tina cai anu nyecep tiis. Atuh sanggeus mandi mah Wisnu kamandaka jag-jag waringkas deui. Laju neruskeun lengkahna nembus geledegan leuweung tutupan. Sajajalan ngerasa aheng ku bapanggihanana. Tepung jeung arwah marakayangan, saterusna manggih Wesi Kuning. Pusaka aheng anu cekolot nama cenah bisa ngajadikeun waduk teuterak kurupaning pakarang kanu mawana. Mangsa haneut moyan Wisnu anjog ka hiji lembur anu katelahna lembur Cisema. Tapi ku mata kaget bet manehna dibagiakeun ku kajadian anu aheng. Aya saurang lalaki tengah tuwuh keur ngamuk bari ngabar-ngabar bedog dina leungeunna. Eta lalaki tengah tuwuh teh estu urang cingeus dina jurus-jurus silat anu sampurna. Sakitu dikepung kumang pirang-pirang jalma, tapi manehna tetep tagen dina metakeun jurus-jurus silatna anu aheng. Punten baraya, ieu teh aya naon? Wisnu tumanya ka salah saurang lalaki anu keur milu ngepung. Ngan bakat ku loba jalma anu ngepungna, jadi loba anu ukur tinggorowok ti kajauhan. Buguh Mang Udin ngagerebeg kasurupan ilmu saepi. Sakitu dikepung ku salalembur keukeuh teu beunang ditewak. Eta jalma anu ditanya ku Wisnu ngajelaskeun kana kajadian anu keur lumangsung harita. Uleuh, jabani ngabar bedog kumaha mun nyilakakeun? Wisnu kacidah riwangeunana sabab nu dikoroyokna najan saurang elmuna kacidah ehengna. Bari dina leungeun katuhna ngabar bedog. Gerakan-gerakan anu dilakukeun ku Mang Udin estu kurang cingeus. Puguh mana dikepung ku salemur oge pedatos kajantenan ngaruksak jaba ngancam-ngancam ka sakur anu kepenak ku manehna cenah rek dipaehan. Deui-deui si lalaki anu ditanya ku Wisnu ngeces centrekeun kana kaayaan Mang Udin anu ngadadak ngamuk alatan ngelmu saepi. Harita anu disebut Mang Udin beuki motah lir anu taya kacape. Sakabeh panarajang jalma loba biseun disingkahan ku manehna. Padahal ti ditu ti dieu ting hariuk anu narajang ku popongkol. Da ari ku lemor mah kabeh jalma sarieun. Sabab Mang Udin anu ngadadak rancing suka ilmu silat teh bari ngabar-ngabar bedog anu kacida sekeutna.
Punten sararea mundur moal tiasa ditewa ku cara kitu mah Wisnu kamandaka ngagerok ka balarea anu keur ngoroyok Mang Udin. Laju awakna kumo lebat ka hareupeun Mang Udin. Tah geuning aya Kang Wisnu. Sok Kang punten pangnewakeun. Aya sababaraha urang anu apalin ka Wisnu kamandaka. Laju maranehna minta tulung ka Wisnu sangkan pangnewakeun Mang Udin. Mohonkeun ku akang urang ayonan. Punten malunur wae sing jauh. Bisi aya anu cilaka. Wisnu laju nitah mundur ka jalma-jalma anu keur ngoroyok Mang Udin. Saterusna manehna pasang kuda-kuda di hareupeun Mang Udin. Wisnu kamandaka waspada dina nyanghareupan Mang Udin sabab manehna geus ilang kasadaranana. Mang Udin anu keur huthat dina jurus-jurus silat ngadak eureun. Laju panona mureleng giras ka Wisnu kamandaka. Sungutna kunyem-kunyem siga anu keur mapatkeun aji panemu. Laju ngan sajeroreat anu kasurupan saepe teh kumo lebat darajang Wisnu. Gerakan anu dilakukeun ku Mang Udin matak helok. Awakna kumalayang lir manuk dadali rek nyabar mangsa. Pedogna kumo lebat ti luhur kahandap siga anu rek nampol sirah Wisnu kamandaka. Tapi Wisnu najan ngorak keneh lain jalma samanea. Manehna geus kasipu ku mangpirang ilmu kanuragan. Nempo gerakan Mang Udin anu kumo lebat lir manuk dadali, Wisnu laju ngaluarkeun jurus kalakai ka tiup angin. Awakna kumo leang hampangan lir kalakai ka anginkeun. Waktu bedog ngolebat mursirahna, Wisnu ukur ngobahkeun awakna saeutik. Laju sukuna ditajongkeun ngarahul angen Mang Udin. Tapi Mang Udin anu geus kasurupan ilmu sae pingan sakilat awakna ngagibeg mijeun tajongan ti Wisnu. Mang Udin sing eling yeuh ulah amuk asor teu pupuguh. Wisnu nyoba-nyoba mepelingan. Tapi jiwa Mang Udin anu geus kaancikan ilmu sae leungit kasadaran dirina. Boro-boro nurut kana ucapan Wisnu. Kapan guruna oge anu ngahaja didatangkeun ngadon numprak teu walakaya. Lain si Udin ieu aing mah sok wae rek adu jajaten mah kula oge apal anjeun teh urang landeuh jawara bantar dengdeng. Aneh kun ngaran Mang Udin. Kasadaranana leungit tapi kanyahona kawas anu weruh sadurung winarah. Make apaleun ka Wisnu kamandaka. Padahal Wisnu mah kakaraeun apal ka Mang Udin. Sanggeus ngomong kitu, Mang Udin enjag taneuh 3 kali. Leungeunna but-bet ngamainkeun bedog dina jurus-jurus silat anu mumpuni. Laju awakna kumo lebat deui dina jurus garuda nyambar mangsa. Awakna kumalayang bari ngahambatkeun bedogna. Anu dituju rek nyabat beteung Wisnu kamandaka. Budal pujit siap budak ngorak. Mang Udin anu ngadedak edan ngamuk ngubak ngawik ngaluan Wisnu anu ukur rek newak panehna. Ngaranna oge jalma leungit kasadaran. Jiwana ngadedak edan alatan kasurupan ku ilmu saepi. Ilmu anu kacida saktina. Hate jeung pikir Mang Udin geus karungkup sapinuhna ku hawa nafsu anu kahudang ku ilmuna.
Ke punten ngasoila sekedap para wargi. Biasa sim kuring seja ngiring emutan ka para wargi anu kalersan ujung ngadangkeun ieu dongeng. Atu utamina panginten kanu nembeannya bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya supados di mana sim kuring medar dilalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga ieu carios urang dajengkeun. Wisnu ngaluarkeun sora. Laju awakna jingkrak ka tukang. Pros panarajang Mang Udin ngeplos ukurnya betangin. Wisnu gura-giru pasang di kuda-kuda pageuh naker. Nempo Wisnu sakitu rancingeusna Mang Udin beuki edan. Laju manehna metakeun jurus-jurusna anu leuwih ahing. Awakna ujug-ujug kumalayang. Laju entrep kana dahan kai anu teu pati jauh ti dinya. Saterusna bedog anu seukeut dipake nigasan dahan kai anu deukeut jeung manehna. Ukur sakeplas-sakeplas dain ge sagede-gede pigeulang teh maruragan. Sigana Mang Udin teh nembongkeun wewesena sangkan Wisnu sieunun. Wisnu cereumeut sakedapan. Tapi saterusna ukur imut bari mancegeun kuda-kudana. Tepati dila Mang Udin anu kesurupan ilmu sae teh saepi teh kumalayang tina dahan. Bedogna kumolebat rek narok sirah Wisnu ka mandaka. Ciat modar siah jawar bantarengdeng. Mang Udin ngagorowok marangan awakna anu kumolebat. Bedogna ngahiuk bangbaraan. Tanda ngandung tanaga anu rohaka. Wisnu kur ngagilekeun awakna ka kenca. Laju dampaleungeun katuhuna didorongkeun ka hareup. Teu salah deui leungeun katuhuna nenggel kana iga burung Mang Udin. Bek, aduh, Mang Udin ngaguak. Awakna langsung ngabeubet di ban lemah. Tapi ngan sakilat awakna ngagorentel. Laju hudang deui siga anu teu bogeun ka nyeri. Mang Udin ilmu anjeun ka cidahengna hese rek neangan tandingna sakuduna mah anjeun bisa eling di kusorangan geus tong kateterusan. Wisnu teu oleh sabar sabab ni sanghareupanana lain jalma jahat tapi manusia anu deungit kasadaran jiwana akibat kasurupan ilmu saepi anu diamnutna. Cek aing oge aing malain si Udin ieu sok wae lah hari sanggup manewak aing tong kalah loba catur. Mang Udin angger ngomongna teu robah cenah lain si Udin kasadaranana geus siwah hese ditambahanna lamun geus kitu mah geus moal bisa dirarema deui. Hiji-hijina jalan ieu anu amuk asor teh kudu diperhukeun heula karek diupayakeun sangkan pulih deui kasadaranana. Tapi dina diri Wisnu aya nu leuwih aheng batan ilmu saepi. Manehna tetep pangkuh rek pangnewakeun Mang Udin. Sabab ngabahayakeun. Kapan guruna oge cenah ampir tiwas alatan gulungan jeung Mang Udin. Ari Wisnu mah lain ukur ngibanda ilmu gaib anu bisa nyambat tapi sajatina ahli dina ulin bela diri. Kabisana mangrupakeun warisan turun tumurun ti luluhurna.
tampanan ieu brodog aing ari bisa mah Mang Udin narajang di ka Wisnu bari ngagorowo awakna kumolebat ka cidahampangna brodogna nyuwuk bangbaraan panonna burahay beureum gerakanana matak helok asa kabehana nyaksian teu pernah diajar ilmu bela diri tapi ngadadak kacidaran cingeusna jurus-jurus silatna lir anu meunang ngalatih mang puluh-puluh taun. Sok keterukeun kabeh kabisa teh Mang Udin. Wisnu ngagajeleg ka gigir nyingkan sabetan bedog Mang Udin. Laju mageuhan deui kuda-kudana. Wisnu kamandaka leuwih ati-ati batan yang harupan begal. Sabab ieu anu disanghareupanana jalma anu kasandingan akibat ngelmu saepi. Ciat seak Mang Udin narajang di ka Wisnu. Bodogna deui kumolebat dina jurus bulan sabit. Maksudna rek nyabet beuteung Wisnu kamandaka. Teu boga kapaur, teu boga kaingis, dapu geus leungit kasadaranana saraku jalma normal. Wisnu kamandaka geus erep kasabaranana. Basa bedog Mang Udin ngolebat direk tigas beheungna. Ngan sakilat Wisnu mapag panarajang leungeunangan sakilat tewak pigelang leungeun Mang Udin anu keur nyabetkeun bedogna laju suku katuhna dipengkahkeun ka hareup semuka gigir samu ngenca seunggeus kitu suku katuhna disere deui dipake ngarengkas Mang Udin keblug Mang Udin ti gubran di bandel mah seunggeus kitu buru-buru Wisnu ngarewak bedogna Mang Udin adi songkolah yang ngelepas cina pangringkusna Wisnu. Tapi batan lepas malah leungeun-leungeun Wisnu beki pageuh. Laju Mang Udin dibura beungeutna ku Wisnu kamandaka. Buah, leuleus. Wisnu ngagero tarik bari ngaburaan Mang Udin. Aneh, Mang Udin ngulahek teu beudi deui. Ampun, aing aku eleh. Tah anu kieu anu disebut ilmu mah aing teu walakaya. Mang Udin cumarita bari humargung tapi kasadaranana mah angger can pulih. Ngan manehna geus teu biseun deui ngamuk sabab awakna ngadadak lir kapu kaibunan kawas kapas kahujanan. Sanggeus Mang Udin teu walakaya warga nu tadi ngoroyok Mang Udin pada nyampeurkeun. Saterusna Mang Udin dibawa ke imahna laju awak Mang Udin diasupkeun kana pasung anu geus disiapkeun ku para warga. Kang kapungkur oge kantos dipasung mung anehna teh pasung anu sakitu badalna ukur dihualkeun ku dampalegeuna bet langsung lelesotan pakuna. Salah seorang warga sumerita ka Wisnu kamandaka manehna wariwangeun sieun leupas deui tina pasung. Jika dia akang minta paku sahiji sanajan sakumaha saktina Mang Udin moal bisa leupas tina ieu pasung. Laju Wisnu kamandaka nambahkeun hiji paku kana pasung. Bener wae sakum adug songkolna Mang Udin oleh teu bisa ngaleupaskeun dirina tina pasung. Nampok kitu mah masyarakat teh pada regreg kajadian mangsa katukang teh teu bisa deui dilakukeun ku Mang Udin. Para wargi rupina cerus nyambung anu judulna Rawarontek bagian kalima dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto
Marwai urang di parang umur anu panjang biasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Gersang hapunten kana sanes kanten kadoluputan kalelepatan sim kuring dina enggoni ngadugikeun ieu dongeng. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna dina cara-cara cumariosna mugi para wargi kersang hapunten. Wilujeng kantun para wargi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.